Para mitra sadaya nu sami-sami ngabandungan dongeng, Mang Jaya badentraskeun hanca dongeng nu judulna Gelebugna Angin Rawa Onom, karangan Aan Merdeka Permana. Atuh Mang Jaya ngahaturkeun nuhun mugi-mugi dongeng-dongeng ti Mang Jaya official tiasa katampi kalayan kabinyahan. Carios nyambung judulna Gelebugna Angin Rawa Onom karangan Aan Merdeka Permana. Ayeuna nincak bagian ka 103 para mitra, 103 bagian we nya para wargi. Mun sadinten 2 kali upload. Enjing tabu sabar tabu 10-nya. Tabu 10 enjing mendalaman tabu 10 kalan kana robi sekedik. Tabu 10 enjing upami wengi tabu 8 wengi. Gitunya biasana upload para wargi mangga tah. Eta waktos namun upami di YouTube mah para mitra da irage tiasa nampi nya. Malima para wargi aya nu sok di ieu non teh di rapelkeun sababaraha episode dijikeun aya. Mangga kumaha ieu we? Kumaha raosna we? Aduh, kumaha raosna iraha salsena ngadangukeun di YouTube. Mangga Gelebugna Angin Rawa Onom karangan Aan Merdeka Permana. Dina bagian ka 103 urang lajengkeun wilujeng ngadangukeun. Para wargi kaum dangu wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya masih kene ngahanca carios nyambung karangan Aan Merdeka Permana para wargi. Dina lalakon anu judulna Gelebugna Angin Rawa Onom. Ayeuna teh ningkat ka 103 para mitra. Para mitra anu mulia mangga urang teraskeun deui tarungna antawis Raden Jakabantangin alias Mang Lendra tea ngalawan siluman nu irungna ngolohkor. Kocapkeun para mitra kadengena kaula manusa mah pi hujan ngagebret. Dordar gelap malah yanti kitu katingali hujan ge caina nimulkeun caa. Malah di imah ge para mitra sadaya harita teh tangka kalapa runtuh lantaran kasamer harita teh ku gelap teh. Eta barang bang kalapa teh para wargi ningang kana suhunan ge nepi karuntuh. Ceka dina dia carios anu kamari bimarkonah ge katingang ku suhunan cenah kitu ditulungan ku Jangdaya. Sedengkeun ieu teh akibatna tina nu tarung antara Raden Jakabantangin ngalawan siluman teh anu ngolokor irungna. Sora anjing babaung harita ge kadenge kaanggati kaangangan. Si horeng sora anjing nu babaung teh eta teh sabenerna mah sora siluman anu keur ngarobro jeung ngomong jeung deui nangtang ka Raden Jakabantangin. Nyah, sok sia ngelawan aing ya. Ngelawan aing ya. Aing pokona siluman panghebringna daya. Rasakeun ye serangan di aing daya. Serangan di aing ngagunakeun pedang si samer nyawa daya. Cek hiji sora siluman para wargi harita teh nyerang ka Mang Lendra alias Raden Jakabantangin. Waktu pedang harita rek munggel jangga Raden Jakabantangin. Rek nyabet kisan kana beheung langsung Jakabantangin ngemlos. Harita teh ngelok para wargi hiuk sora pedang menimbang baraan. Ngahiuk ngoleweng. Dina kaen ngoleweng kitu teh loba catur Mang Lendra alias Raden Jakabantangin. Nyerangkeun seranganana ngagunakeun gerakan anu disebut para mitra sadaya gelak ngampar. Rasakeun. Para mitra anu mulia akibatna para wargi sadaya eta siluman teh ngagoler sapada harita. Tapi nyaan siluman sakti mandraguna cungkenang deui manehna hudang siluman teh. Wah. Sok sianya jangan aing diguling. Aing masih kene wani ngalawan sia deui. Para mitra anu mulia, harita teh para wargi anu mulia nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Akibat cenah tina ragragna siluman kasrang ku gelap ngamparna Mang Lendra.
ngaakibatkeun para wargi eta siluman teh irung tandukna para mitra anu dihampol harita ge para wargi keuna atuh puguh we harita mending ngagoak siluman ge. Urang anyar sia nyo. Urang anyar. Murang anyar sia geus wani-wani nyerang aing nyo. Ayo, ya bono tanuk aing nyembing bodong, Para mitra nu dihampol ngagoak nahan kanyeri. Ngan eleh nu hiji datang di nu sejena malah aya nu datang satilu-tilu. Rupana pikagilaeun, kaluhur beungeut anjing kahandap awak kuda. Waktu nyang hareupan Mang Lendra gawena sesepak jeung totojer, babaung pika keungeun, ari sora nama tetep para mitra kadengena. Sora nu babaung harita ge, atuh puguh we, mata kreuwas cenah para wargi, mata kreuwas. Malah aya sora anjing disada ngagogogan kanu babaung teh. Harita para wargi sadaya Mang Lendra alias Raden Jakabantangi. Uluy nyarita deui. Aing mah kagok sia nyang hareupan sia mah deui. Sok datangkeun si Jaka sampireun ka dieu lah tuman. Ka mana tah deui pokona mah. Ratu sia tah nu katelah ratu aning-aning kingkik. Hayo ka jagrageun ka dieu. Sok sang hareupeun ka aing ayeuna keneh. Aing dihampol sia digayem sia. Moal dikejoan deuleu. Cek Mang Lendra ngabedegan ulak cangke. Gimir dumeh lawan totojer hayang nyepa. Hari du diomongan para wargi sadaya malah teu cacarita kajaba babaung matak gandeng. Kusabab kitu Mang Lendra jadi leungit kasabaran. Para mitra anu mulia panangtangna Mang Lendra harita teh para mitra sadaya teu diwaro ku eta siluman tadi teh. Kusabab kitu Mang Lendra jadi leungit kasabaran. Anu matak harita kene dampaleungeunna sapasang para wargi sadaya, Mang Lendra teh dipake nyurungkeun ka hareup. Bareng jeung eta kajadian luar biasa atuh para wargi sadaya, jareng eta kabadian awak anu harita teh para wargi nu tiluan jeger. Nya geus kitu atuh aya sora gelap jeung angin liimbungan. Akibatna para wargi eta tilu siluman teh makhluk aneh anu aheng racleng ka tukang katebaku gelebugna angin nu kaluar tina dempaleungeun Mang Lendra. Manehna jungka jumpalit harita keneh para wargi sadaya. Aku harita teh awakna meneraningang kana batu sagede tonggong mun. Welas-welas malah puluh-puluh barad siluman harita ge para wargi teu mangapulia harita teh diserang ku Mang Lendra. Memang atuh rurupaanna beda-beda jeung matak pikagilaeun. Ari kaayaan maha kadenge masih keneh hujan. Hujanna hari leuwih ngagebret deui. Memang harita siluman pilih genti. Leungit anu tilu datang leuwih loba kitu jeung kitu bae. Pilih genti para mitra sadayangan bae Mang Lendra tetep penagen teu regrog-regrog. Cek paribasa teu ungut kalinuan teu gedag anginan para wargi. Henteu ngageser bulu salamar dina ngoning nyang hareupan para siluman nu nyerang ka manehna nu jumlahna geuh cenah lain puluhan deui jigana mamang ratus-ratus. Malah lian ti kitu manehna keukeuh susumar nangtang ngasangkan boh Jaka sampireun boh ratu aning-aning kingkik wani ngayonan manehanana. Ratu aning-aning kingkik Jaka sampireun sok sia nyamparkeun ka dieu. Ulang ngajedog wae, ulang ngahekok wae deuleu. Lah ka ngahekok wae sia mah tuh keluar sia deuleu ka dieu. Montong nyumput di sakungan balad sia nu eueuh kabisa deuleu. Sia mah majukeun balad nu eueuh kabecus. Ya balad nu eueuh kabecus ya ku aing geus disapu. Ku angin puyuh lilimungan deuleu. Ku ilmu gelap ngampar deuleu. Mun sia wani sok sia maju. Sia mah ngahekok we. Aya anak buah di sana maju. Pamimpin jiga nanahaon gitu watut sia.
Cek Mang Lendra eje geler. Ngan bae disagigireun Susumarna, ari hate leutik nama aya karisi. Ari sababna geus kabejakeun, kalangan di kalangan bangsa sededemit, yen nu katelah ratu aning-aning kingkik teh hiji ratu siluman, nu gagah rongkah jeung jahatna kabina-bina. Kitu cenah katerangan nu aya. Aing teu ngarasa pasti ieu. Nya bisa meruhkeun manehna tuan teh nya. Jawab ceuk sasage nu pangabisana mapakan ratu aning-aning kingkik mah, ukur bapak aing nu katelana patih walang seugeu. Cek gerentes hate Mang Lendra. Sanggeus cubarita kitu hatena langsung ngagebeg sapada harita. Naon aing ieu? Teu puguh bet nyarita kitu atuh. Naon aing ieu ujug-ujug nyarita? Yen patih walang seugeu teh bapak aing. Beuh. Dasa keinget aing mah, bapak aing mah ngaranna Jumadi. Urang kerangkeng. Lain pati walang seugeu. Bapak aing mah asli terah ti Indramayu. Aing masih kena wong Dermayon nih aing ge. Heueuh, urang Indramayu aing teh. Nah, ngaku aing bapak aing pati walang seugeu ti Negeri Galuh. Saraneh teuing. Cek babagian hate Mang Lendra anu sejena. Tapi mikirna kitu dengan sakedeung sabab harita keneh. Geus aya babagian hatena nu cumarita deui. Nya, ukur bapak aing we. Kipatih walang seugeu nu bisa mapakan ratu aning-aning kingkik mah. Tapi nah di mana nya ayeuna? Bapak aing teh pati walang seugeu. Ceuk pikir Mang Lendra para wargi. Sigana hatena Mang Lendra geus kaeusian ku Raden Jakabantangin. Jeung deui disebutkeun para mitra sadaya atuh. Ayeuna mah Mang Lendra teh atuh manusa ongkoh nya meureun cenah para wargi. Kaancikan kuno gaib ongkoh meureun kitu di antarana. Sedengkeun Raden Jakabantangin teh hiji atuh manusa anu unggul, manehna bisa asup ka alam manusa, oge bisa asup ka alam onom. Kari-kari ayeuna ngaraga sukma ka Mang Lendra. Jigana kusabab hantem-hanteman we ditang-tang bae mah, ratu aning kingkik teh narima eta panangtang. Ngan bae nu hadir lain jirimna, tapi nu karasa mah balukar tina eta kahadiranana. Langit disabudereun Mang Lendra ngadak-ngadak hideung menik hanel cenah aita teh. Geus kitu hujan turun kacida gedena, dibarengan ku angin lilimbungan kadenge. Malah sora-sora anu ngahiwiu-wiu eta nandakeun angin gede anu ngahiu kana tatangkalan. Mata keung kadengena pikeun Mang Lendra harita. Ngaso deui para wargi sadaya, ngaso heula. Para mitra pamiarsa sakumaha nu kauningna. Udatangna eta para mitra ratu aning-aning kingkik nimbulkeun hawa harita karasana rada beda. Kaambeuna bau hangru cenah para wargi. Jeung deui eta langit sabudereunana cenah para mitra nepi katingali mega hideung ge kanelna. Dibarung ku angin nilimbungan, malah teu cukup ku sakitu cenah para wargi kaum dangu. Anjing babaung ajag disarada harita teh mata keung kadengena. Kitu jeung kitu bae, harita ge malah kadenge sora gelap patemalan pating celebet para wargi. Mata nyentarkeun hate. Kitu kaayaan dina waktu harita, waktu aning-aning kingkik datang ka eta patempatan. Seuneu pating buricak nyentang kahanap kulantaran sola gelap ngabeledag luar biasa kadengena. Para mitra kaum dangu, harita ge Mang Lendra, kaayaan kitu teh rada reuwas oge. Jiga-jiga hayang nyentang awak Mang Lendra eta gelap teh, tapi tetep Mang Lendra babalicetan harita ge kasisi kagigir, nyingkahan panarajang gelap teh. Ngan bae saban gelap nyentang sabab nukeuna pasti ancur burak-rakan bari kaduru. Seuneuna ngabebela si saban tempat. Rasakeun sia geuleuh bantangin,
ya. Rasakeun sia bandangin. Kadenge para mitra sadaya di langit sorat cicirihilan sakapeung sorana jiga kumaha ma para mitra hese digamarkeunana jiga sora kunti cenah para mitra kalan-kalan ngaguak ke jiga sora bungao kitu diantarana jeung di sora anjing rageg babaung patemalan jeung pada baturna harita teh nimulkeun hate rada sentar oge pikeun Raden Jakabantangin alias Mang Lendra. Sabot kitu para wargi gelap terus nyentangan ka handap. Mang Lendra babalicetan ka centang ku gelap. Harita para wargi manehna nyingkahan gelap atuh memang dina kayan kitu mah cape oge pikeun Mang Lendra kudu nyingkahan eta panarajang musuh teh. Sedang anjing beki rageg nanakeun pasukan siluman beki loba nu ngangseng ka eta patempatan para wargi anu mulia. Nya malah geus aya sababaraha tangkal kai anu rungkad balukar ka bentar gelap. Ari deni hiji waktu tangkal kai nu kacida gedena runtuh ka bentar gelap tur ningang beneran pisan kana awakna Mang Lendra. Manehna teu kaburu nyingcet harita teh sabab sabot rek nyingcet geus aya gelap sejen anu nyerang ka manehanana anu nimulkeun ngaburicakna ngabentar ka gigireunana. Puguh Mang Lendra ge reuas luar biasa lantaran harita teh manehna eukeur mah eukeur ka gencet ku tangkal kai kari-kari gelap nu hiji deui nemak ka dirina. Rewas pikeun Mang Lendra anu antuk nama para mitra awak Mang Lendra katindihan kudakan kainu kacida gedena. Bari eta dahan kai teh sabagian mah tutung kaduruku gelap teh para wargi. Nya dina kayan kitu aya sora anu kadenge iiri hilang. Rasakeun sia ku tulang beung sia Jakabantang. Aing leuwih kumawasa di dieu. Para mitra sadaya kadenge sora iirilan beuki lila beuki ngajauhan nepikeun ka akhir nama para wargi ngiles harita teh teu kadenge sora naon-naon. Para mitra anu mulia nu sami-sami ngadangkeun ieu dongeng kocapkeun para wargi isukna rebun-rebun. Hujan geus mimiti raat nu ngari ukur ngeprueuna ngari rincik para wargi. Kayan mungguh poe ku pepedut harita teh. Najan kitu ari jalama mah geuning pating kurumui kaluar. Di tempat panyumputanana maranehanana utamana mah nu imah naruksa ka sapuku angin di limbungan. Kapaksa neangan tempat keur iuh-iuh. Kamana we nu sakirana aman keur jiwana. Aduh, nah meni capek kieu nya aduh. Jabat tunuh we mah ieu. Heueuh. Sapeuting urang teu sare euy. Da urang teh teu boga tempat yang sare atuh. Ngileuk we ieu. Meni asa lungse kieu awak ieu. Cek si ujer para mitra nu keur meresan tempatna. Nu paburisat katinggang ku kai anu runtuh teh. Jeung aya barang bang cenah para wargi di tengah imah. Jang Dayat ge tuluy nyarita. Nya Kang, sakege untung urang teu milu katinggang coba. Mun teu kitu meureun moal bisa nulungan ieu Bimarkona. Tema Jang Dayat. Maneh mah untung sia Dayat euy. Aduh bisa nangkep awak si Markona anu keur di tataranjang. Coba pan aing mah ulaheun. Cek si ujer ku kulutus para mitra sadaya. Kapangi ayeuna mah atuh. Cek Jang Dayat ujug-ujug kitu we. Nyebutkeun kapangi cenah ayeuna mah. Naon ai kapangi ai maneh teu pupugut aing. Pan uing ngerti kamari ge leungit batu ali da lah. Da teu leungit batu ali teu. Make jeung kapanggih segala. Pokona mah naon nu kapanggih teh? Aya wae maneh mah.
Nya ketang wing ngeleugit batu ali leun. Cek si Ujer nyolongkrong nyamperkeun. Lain. Wing menyebut kapang ieu teh eta si ate akang, heueuh. Teh Kang Ujer. Tetela meureunnya. Si akang teh bogoh kasih eta kasih Bimarkona nya. Cek Jang Dayat seserian. Nyosah. Ieu teh bogoh kasih Markona si genderuwo deuleu. Tema si Ujer bari jejebris para mitra sadaya. Diomongan yen cenah Semang Ujer atawa si Ujer bogoh ka Bimarkona. Kitu cek Jang Dayat teh. Jang Dayat kalah kabeuki ngaheureuyan. Mun nya ge ngewa. Mun nya bieu jiga nu timuruan dumeh uing nangkep awak sia ceuk Markona. Omong Jang Dayat anger iirihilan. Nyeungseurikeun nepikeun ka si Ujer asa kaoleng. Atuh kusabab kitu serenteng manehna rek maleng peng Jang Dayat lamun teu kaburu hol manten Aki Darum teh. Ge, ari sugan teh nusok parasia teh si Markona jeung sia wae Ujer. Nya budak santa pake maneh mamasiaan sagala deuleu. Cek Aki Darum nu datang bari angkaribung. Nyarita tehnya nyangelek ya nyangegel. Ieu bantuan sia ieu meresan barang-barang. Lain kalah ka parasia wae yo. Gan bantuan ieu aing beresan yo. Sia mah kumaha gawe teh gan parasia wae. Sakitu imah paburantak teh yo. Oh, akibat hujan angin teh tordar gelap. Coba teh tangkal kapan runtuh deui ningang kana ta, kana suhunan. Cek Aki Darum para mitra. Iya si Dayat mulai gua ki. Omong si Ujer melaan ngabelaan dirina. Tapi Jang Dayat kalah ka iirihilan. Bongos ya, montong iirihilan ae deui si Dayat. Sok aku tanda dulu ta barang-barang ta. Ulah diantep kitu. Kalah ka patulaya kieu geuning. Aduh. Nya, jika kapal pecah we yang tempatnya dulu. Cek Aki Darum deui. Tur ari geus kitu mah boh si Ujer. Boh Jang Dayat para mitra sadaya. Mimiti nguruskeun barang-barang nu bacacar teu puguh. Para mitra kaum dangu nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Ngan sabot cucih meresan barang-barang nu katingang ku tatangkalan. Maranehna tunyu tanya perkara Mang Lendra. Sabab nepikeun kabeurang datang Mang Lendra can kapanggih bae cenah raratanana. Monya geus kojor deui mah euy si Mang Lendra teh euy. Cek si Ujer, buah heueuh we geus kojor deui meureunnya. Bejana geuninganna biasana mah subuh-subuh geus datang da si Mang Lendra teh. Tapi nah atuh wae kieu can hol keneh bae. Yeuh. Nyan terus terang di pagawean ieu we urang teh euy deuleu Dayat. Gan kumaha ari Kang Ujer? Pasti we urang teh bari tugas ieu. Juragan Benarawadana pikeun neangan ieu. Si eta lah si Lendra. Aya wae aing mah hidupna teh si eta mah jadi ngadoreksakeun we nya we. Ka urang kudu neangan. Kaning jurang Benarawadana teh pemima parentah teh. Pokona mah can hasil teu meunang kabalik pan kitu lin. Ti heula ge urang apruk-aprukan. Neangan eta teh si Mang Lendra teh nepi ka akhirna kapanggih tah dirancakeun kekerbekan. Aya wae nya. Kan bae tukang mana kitu ge meureun geus kituna Mang Lendra mah. Geus atuh ayeuna mah geus tong ti pikiran teuing Mang Lendra mah. Urang mah mikiran ieu we kaayaan di imah ye. Nu tadi ceuk Aki Darum jiga kapal pecah. Sok lah urang beberes ye ayeuna mah ye. Keun bae urusan Mang Lendra mah lah. Terus terang tong dipikiran beurina ge. Nu penting mah urang pikiran kaayaan di dieu, urang beberes sabisa-bisa. Tak kitu nya urang teh hitung-hitung urang teh pabakti we. Ka Juragan Benarawadana ayeuna teh ye keur dina kaayaan urang teh meunang musibah. Tah kitu tah patempatan geuning eta aya sababaraha kamar nepi ka runtuh tah hateupna. Cek Jang Dayat deui. Sok atuh Jang Dayat lah. Pona mah ayeuna mah nu penting mah urang ieu we, urang beberes di dieu. Tuh kabener si Aki ka mana tadi? Si Aki mah tuh kesinit deui tuh keur eta ngumpul-ngumpulkeun barang. Monya urang budak ngora cicingeun. Mun budak ngora kudu leuwih ieu giat dina ngoning beberes teh. Karunya tuh si Aki sakitu geus kolotok-rotok tapi tetep we geuning nya eta dina naon teh cara gawena mah teu eleh budak ngoranya eta kolot teh. Oh yuk era euy, era si Aki yuk.
harita para mitra sadaya si Ujer ngajak Kanjang Dayat para mitra sadaya. Harita ge atuh sanajan bariku kulutus ngajang Dayat oge para wargi tetep manehanana oge ngilu ngabantuan. Hapunten. Ngara sanajan bariku kulutus Ujer tetep harita ge para mitra beberes heula sakuma mistina. Nyaeta manehanana kudu beberes di imah. Mereskeun barang-barang nu katinggang waktu cenah dordar gelap tea. Waktu katinggang ku barang bang kalapa tea para mitra nu rag-rag ninggang kana suhunan imah. Nya teu loba catur nepi kaberes napisan eta pagawean para wargi sadaya. Geus kitu manehna para wargi anu mulia cuhcih di eta patempatan. Bobi Markona Akidarum si Ujer jeung Jang Dayat malah geus dina hiji waktu manehna reureuh. Lantaran pagawean teh memang sakitu mah lumayan, geus bisa meres-mereskeun barang dipisah-pisahkeun. Jeung deui cenah ayeuna manehna engke lamun sawaktu-waktu kudu ngadegkeun deui hateup. Nya teu loba catur harita keneh ge para wargi hateup mah diadegkeun deui da teu hese-hese teuing. Malah mah Akidarum dibarengan ku Jang Dayat katut si Ujer. Oge Bimarkonah nu nyadiakeun lalawuhna harita gawe babarengan, teu loba catur para wargi sadaya. Atuh hateup imah teh geus ajeg deui, malah mah imah teh geus katiungan deui. Jadi patempatan teh bisa dipake deui. Dina kayan kitu harita Akidarum tuluy nyarita. Daing euy barudak. Ka mana eta si Lendranya euy? Lah biasa ki si Lendra mah. Oh si Mang Lendra mah meureun keur eta we ulin. Lah. Nah, wayah kita pikeun can datangnya we kieu nya. Walusna mah euy teangannya ku ilaing duaan. Nya aki mah geus marentah di wae. Ya Mang Lendra uing dah jeung si Dayat kudu neangan. Waduh geus saha deui atuh dawuh deui. Panya aing kudu nita ka si Markonah mah nyangan si Lendra. Sok aya wae kumaha Dayat. Ha, ieu atulah kagok ayeuna ieu. Urang teh beberes geus di imah pan. Da ngopi geus, dahar geus. Nya ieu mah aya keneh waktu urang teangan. Atuh Mang Lendra sugan kapanggih. Ayo atuh. Nya tungtung nama para mitra si Ujer jeung Jang Dayat. Manehanana atuh mapai sisi ranca. Da pangalaman nu geus-geus mah Mang Lendra teh kapanggihna ti kerebek di tengah ranca. Dipapai unggah sisi ranca ku manehanana para mitra sadaya. Tapi geuninganan teu kapanggih. Kitu jeung kitu wae nepi kalilana si Ujer jeung Jang Dayat ku kurilingan. Neneangan Mang Lendra di mana ayana. Kaditu kadieu ceuk paribasana ka kulon kawetan ka kalere jeung ka kidul. Di teangan tempat-tempatna nu kungsi dipake reureuh ku Mang Lendra. Jeung deui nu sek dipake pangulinan Mang Lendra. Kumanehanana disungsi tapi tetep Mang Lendra teu kapanggih cenah harita ge. Malah mah si Ujer nyarita, "Euy geuning Dayat euy. Kamana tuh si Mang Lendra teh nya? Aduh, heran aing mah yeuh." Ceuk si Ujer. "Sarua Kang, tapi urang teh ulah pondok pangharepan. Urang tuluykeun neangan Mang Lendra sugan kapanggih." "Hayu atuh." Nu duaan nuluykeun para mitra tugasna neneangan Mang Lendra. Namung hanjakal waktosna kabujeng see.